tegas nama engke teh bumi teh bakal dibeberkeun teh diganti moal bumi nu ieu moal bumi nu seperti ayeuna kete bakal ganti tuluy dilegaan dibentangkeun dibeberkeun seperti halna dibeberkeun anak kulit terang kulit tadi mana-mana kulit dibatek dibeberkeun maka sesuatu yang ada yang tumbuh pada kulit tersebut bakal coplok. Begitu pula bumi, apabila bumi dibentangkan gitu, maka sesuatu yang berada di atas bumi itu akan roboh. Sok geura lamun aya naon aya kulit atawa aya naon we lah aya kain tuluy dina eta kain teh di luhur eta kain teh aya sesuatu anu nempel aya sesuatu anu naon cenah anu nempel tuluy eta si kain teh dibentangkeun dibatek tapi caritana eta kain teh ku dibatekna teh henteu naon henteu pegat henteu soeh tapi kalaka ngagedean maka sesuatu anu nempel dina eta kain ketika kain eta dibatek jeung kainna henteu soeh maka eta sesuatu nu nempel dina eta kain bakal coplok sok geur mohon seperti halna bumi ieu bumi engke teh bakal dibeberkeun dilegakeun ku Allah teh ditambahan legana dibatek tapi henteu naon henteu istilahna teh henteu pegat nya maka sesuatu anu aya luhureun bumi bakal naon runtuh hancur kiamat teh kapanan gunung bakal coplok bangunan-bangunan bakal lancur tak walam yabqa alaiha binaun wala jabalun ketika kiamat terjadi moal aya bangunan anu nyesa raruntuh roboh sadayana oge moal aya gunung anu nancep ngarapung gunung oge kitu tah eta teh cenah aebusitot wadukat jibaluha ketika kiamat terjadi ieu bumi teh dibentangkeun dibeberkeun jeung dirobohkeun gunung-gunung anu aya luhureun eta bumi nah li'annahu idza mudda zala kullu insa'in fihi wamtadda wastawa seperti halna kulit di mana-mana kulit dibeberkeun dibentangkeun maka sesuatu anu jadi luhureun eta kulit bakal naon bakal leungit leupas tina eta naon tina eta kulit seperti tadi contohna tos diobrolkeun walam yabqa alaiha binaun wala jabalun payujadu fi si'atiha tangke teh bumi teh bakal ditambahan legana bumi nu ieu teh bakal dibeberkeun bakal ditambahan legana naon ditambahan legana ieu bumi liwuku fil khalaiki alaiha lil hisabi pikeun cicingna pirang-pirang makhluk luhureun eta bumi eta makhluk pikeun dihisab arek dinaon cenah dihisab arek dihitung amalanana hatta la yakuna li ahadin minal basyari illa maudi'u qadamihi bakat kuloba makhluk Allah engke sabada kiamat terjadi maka tidak ada tempat kecuali saukuran suku urang